deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia rancang Mang Odek pikeun nyangkalak Nyai Wulung dugi ka haritama tiasa kalaksanakeun sakumistina aki Rangga Wulung anu nyamar janten Barjaya tos tiasa berdaya Nyai Wulung kalayan tos dicanak ka tempat harus ditangtoskeun tangtosna oge kalayan di saluareun alas waringin Nyai Wulung langsung dilumpuhkeun ku santana. Rarancang eta teh mangrupikeun siasat pikeun ngabebaskeun Wisrawa anu aya di alas waringin. Urang lajengkeun putus si konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia urang caturkeun di alas waringin. Para anggota alas waringin jadi kageteun jeung bingung oge. Sabab Nyai Wulung jeung Barjaya anu nyebutkeun rek ini cakedeung teh nepikeun ka pasosore masih keneh tacan aya bae datang. Dina kaayaan keur ngadagoan kadatangan Nyai Wulung jeung Barjaya baralik harita aya nu datang nyata Nyai Garniti jeung 8 urang muridna. Kadatanganna puguh bae ngagetkeun sarerea. Nyai Garniti pancuh nangtung teungeun katuhuna nyekelan pecut Wisanaga bari susumbar nangtang ijen kasih garang larang gesan ngayakeun balitungan. Hayo mana anu ngaran si garang larang kuring Nyai Garniti ti babakan balapati ayeuna datang pikeun ngayakeun balitungan. Hutang pati bayar pati, hutang nyawa bayar nyawa. Ini kuring moal make kudu mundur adu hareupan jeung Andika garang larang. Hayo kaluar geura tembongkeun diri Andika. Hiu jeger jeger siut jeger jeger. Pecut Wisanaga ngajeleger di sada waktu digerakeun ku leungeun katuhuna Nyai Garniti. Para anggota karaman alas waringin pada sayaga diri di barung jeung hate anu sentar sabab gegedug maranehna arweuh kabeh. Nyai Garniti tetep seukeut ka sakabeh para anggota karaman alas waringin aya di hareupeunana bari terus susumbar. Coba mana si garang larang kuring teu hayang ijen jeung cucunguk seperti maraneh deuleu. Hayo coba maju pentol dia alas waringin
kagarangan si Garang Larang anu kasohor daya. Maju. Nyai Garniti puguh geus nafsu ti barang irit keneh. Tumatak susumar geus teu sabar hayang geura ijen kasakten jeung si Garang Larang anu geus nebarkeun Rajapati di daerah babakan Balapati. Salah seorang anggota Alas Waringin uka bilang leuwih punjul ka wanina maksakeun maneh ngomong. Nyai Garniti, ilaing montong make jeung nananyakeun anu eueuh deuleu. Jumlah dewek ayeuna leuwih loba. Jadi ulah coba-coba kabur ninggalkeun ieu patempatan. Ieu manggrog geus wani-wani datang nyen kaributan deui. Hayo, urang maju ayeuna mah urang gempur. Hiat! Ya! Para anggota Karaman Alas Waringin akhirnya pada jelung-jeleng maju narajang kanu jadi lawan. Nyai Garniti jeung 8 urang muridna sanajan masing-masing kudu nyinghareupan lawan anu datang ngahuru. Tapi kemampuan ajen pangarti Nyai Garniti jeung 8 urang muridna geus tepi kana tahapan ajen pangarti anu pinunjul. Komo Nyai Garniti mah puguh bari metakeun pecut pusaka wisanagana. Setiap bedug anu disabetkeun ku eta pecut pasti bakal potong saharita. Korban geus mimiti rungtutan ti pihak anggota Alas Waringin. Nyai Garniti jeung 8 urang muridna hayang ngabalas tinakan si Garang Larang anu matak anu rubuh beuki lila beuki tambah jumlahna. Anggota Alas Waringin anu masih kena hayang hirup gancang harita kalabur nyalebetkeun diri. Pang-pang nama gigis ku tandangna Nyai Garniti anu ngagunakeun pecut wisanaga. Ugo taya anu mampu nandingan kana kaampuhanan. Ningali anggota Alas Waringin loba anu kalabur, Nyai Garniti mah harita langsung neangan Wisrawa anu pastina oge dikerem di salah sahiji imah anu dijadikeun tempat tawanan. Kaget jeung bungah anu lain dikieuna keur Wisrawa mah waktu dibebaskeun tina panglumpuhan ku Nyai Garniti. Oh iya teh Nyai Garniti geuningan anu nyeun keributan teh balawi teh saha. Diri kuring memang hajat datang pikeun balitungan jeung si Garang Larang. Bari sakalian hayang nulungan Kang Wisrawa. Kuring menang katerangan tibi oci ngeunaan Kang Wisrawa anu dijadikeun tawanan di dieu. Akang teu kinten nganuhunkeunana kana pitulung ti salira Nyimas. Boro satadina mah akang teh tos beunggas harap pangharepan. Pamohalan baris aya anu tiasa nulungan ka diri akang. Nanging tetela aya keneh milik geuningan. Akang dibebaskeun ku salira Nyai Garniti. Ngan aya nu matakan cakal keur diri kuring Kang. Sabab si Garang Larang anu diharapkeun bisa tarung patutunggalan teh tetela keur eueuh ti dieu geuningan gegedugna areueuh kabeh. Nu aya ngan ukur usung asangna wungkul. Jadi ayeuna mah leuwih hade lamun urang tinggalkeun ieu Alas Waringin Kang. Saterusna teu papanjangan cumarita harita Nyai Garniti ngajakan Wisrawa pikeun indit ninggalkeun Alas Waringin. Sanajan memang teu panggih jeung si Garang Larang tapi hatena rada kaubaran sabab bisa nulungan ngabebaskeun Wisrawa.
Sanggeusna aya di luar imah Wisrawa jeung Nyai Garniti datang nyamperkeun ka 8 urang muridna nu harita ngajaran teng nangtung da puguh geus taya lawan anu kudu disinghareupan sabab para anggota Alaswaringin loba anu kalabur. Nyai Garniti ngabagikeun paneteupna ka 8 urang muridna terila terus cumarita. Sanajan bari jeung kurang sukema hati lantaran kuring teu bisa ijen jajaten jeung sigarang larang dina waktu ayeuna tapi hati rada kaubaran sabab Kang Wisrawa anu dijadikeun tawanan di dieu bisa dibebaskeun. Jadi ayeuna geus ulah ka palang nulungan urang jajabkeun sakalian ieu Kang Wisrawa mangsana mulang. Ayeuna ari Kang Wisrawa rek mulang ka mana Kang? Ya upami Nyai Garniti aya maksud gitu malangkung saya urang ngebujeng ka paguron macan bodas be sakalian nih Mas. Lantaran memang akang didinya tumetep ayeuna teh. Ya bari sakalian kasaksian ku salira Nyi Mas kumaha kaayaan paguron macan bodas dina waktu ayeuna. Anu saya gadiri tatan-tatan gesan mayunan kakuatan Alaswaringin. Ya kitu sae atuh Kang. Sabab sabenerna mah kekuatan Alaswaringin anu jadi anggota mah naonan sanajan memang jumlahna loba. Ngan anu jadi penasaran keur diri kuring aya ngabuktikeun kagarangan sigarang larang anu nurutkeun bicama acan kasaktena luar biasa. Ditambah ku tindakan manehna dibabakan balapati. Jelas kuring hayang nyoba ngadu jiwa jeung sigarang larang kan. Akang gaduh keyakinan yang dina hiji waktos salira Nyi Mas pasti bakal tepung jeung sigarang larang. Memang bener saur Nyi Mas, yen ka garangan sarta kahebatan sigarang larang tos kasohor. Timimiti manehna makalangan tepikeun ka ayeuna tacan aya nu mampu pikeun ngungkulan ajen kasaktena. Puguh eta Kang anu jadi kapanasaran keur diri kuring teh. Puguh deui ari santana incu si Konsling. Kuring kudu ngaku secara jujur memang rumah saeleh jajaten. Sabab memang ilmu jeung ajen kasakten Eyang Widisakti geus kacangking sapinuhna ku eta incu si Konsling. Ditambah deui santana geus kawasa sapinuhna ilmu pancabraja na si Konsling. Tapi sigarang larang kuring masih kene tetep penasaran. Jadi lumun kitu mah hayu we atuh urang miang ka paguron macan bodas ayeuna mah Kang. Geus kitu mah kabehanana harita arinit tinggalkeun Alaswaringin anu dituju nyata paguron macan bodas. Wargi dahlia sedangkan si garang larang yang si Dugul Waru anu datang ke babakan balapati. Tapi ke tempat anu dituju tetela Nyai Garniti teh geus eueuh.
Akhirna menang katerangan ti awewe kolot salah seorang pangesi babakan Balapati yang Nyai Garniti jeung 8 orang muridna keur arinit ke Alas Waringin. Geus menang beja kitu mah si Garang Larang jeung si Dugul Waru geus teu micen deui waktu langsung baralik deui. Ngabedel budana masing-masing teu sidikna dibalapkeun. Tepi ka Alas Waringin puguh we kaget jeung ambek anu lain di kieu na si Garang Larang jeung si Dugul Waru sabab loba anggota anu geus jadi korban. Setan Alas Haramzada. Si Garniti benar-benar kurang ajar geus wani-wanian kaributan di tempat aing. Kurang dilejokan lamun kaya kieu mah. Coba aing minta keterangan ti mana. Kumaha kejadian anu sabenerna sia? Ayo gerang ngomong sia. Ceuk si Garang Larang ka salah sahiji anggota Alas Waringin anu keamanatan ku Nyai Garniti teh. Jadi gedaan kejadian teh memang di luar dugaan. Sebab sageusna Nyai Wulung jeung Barjaya Arindit lila datang Nyai Garniti jeung 8 urang muridna sarta nanyakeun Garang Larang. Jadi kieu ai jelasna mah. Harita dijelaskan ku salah seorang anggota Alas Waringin ngeunaan kejadian anu lumangsung. Si Garang Larang jeung si Dugul Waru bener-bener pada bedah amarahna. Komo sanggeusna dijelaskeun deui yen Wisrawa dibebaskeun ku Nyai Garniti. Nu leuwih kahudang deui amarahna mah mikiran Nyai Wulung anu jadi indungna. Indit jeung Barjaya bari eueuh anu nyaho rek ka mana jeung ka manana mah. Jeung tug nepikeun ka harita acan aya baralik deui ka Alas Waringin. Si Barjaya mawa indung aing ka mana deui? Ini ngomongna cenarik sakodong tapi nepikeun ka ayeuna eueuh datang balik ta koplok deh. Coba kumaha ceuk maneh Waru? Lain ukur ngusapan sirah. Maneh we ditinggalikeun ku aing teh sia. Ngilu mikir atuh maneh teh Waru sia. Gelang mata sirah teh jurig sia lain bantuan mikir sia teh kehead. Masak ngulang bari ngagelang sirah lantaran akang oge bingung itu ye. Ya ari ceuk akang mah eueuh deui cara ieu mah. Kajaba ti kudu ganjang bae. Urang susul ayeuna keneh ka tempat Barjaya. Urang tanyakeun langsung naon maksudna make jeung init mawa Nyai Wulung sagara lupa gitu tah ye ari ceuk akang bah. Panggas ayeuna mah montong hilaya deui sa Waru. Urang mantau ke ini ayeuna keneh da ka tempat si Barjaya. Nyaho aing. Si Garang Larang jeung si Dugul Waru poho di kacape. Sanggeusna meunang katerangan ti salah saurang anggota Alas Waringin mah harita keneh terus arinit deui rek nepungan Barjaya di Paguron Jayalaga. Warga Dahlia orang caturkan harita di Paguron Jayalaga. Barjaya harita keur kadatangan ku Ki Bajuri jeung Mayang Sakti. Tiluanana katingali keur gunter ngalobrol ngeunaan sababaraha hiji kajadian anu geus lumangsung salila Ki Bajuri jeung Mayang Sakti henteu datang ka dinya.
Jadi geus bisa dipastikan si Konceleng teh tetelah hirup keneh ieu teh. Eta anu kahiji. Anu kaduana si Santana incuna si Konceleng teh sekaligus murid Hayang Widisakti teh bakal ijen kasakten jeung si Garang Larang. Naon sababna bisa dipastikan kitu? Sabab si Wisrawa anu geus dianggap emang ku si Santana ayeuna teh sasaatna jadi tawanan di Alas Waringin. Ngeunaan eta kaayaan teh tangtu geus nyebar. Nganu harti Santana si bocah sakti bakal datang ke Alas Waringin pikeun nulungan ngebebaskeun si Wisrawa. Kitu tah kaayaan ayeuna teh Mayang. Anu jadi teka harti teh ngeunaan si Konceleng nabat masih kene hirupnya. Apaan geus beunang ku elmu teluh balung nini kalasuri. Ditambah deui ngeunaan jalma anu ngaranna Nyai Garniti anu sarua jadi panghalang keur urang. Jadi kumaha atuh ieu tindakan urang ayeuna ka si Konceleng jeung Nyai Garniti teh? Kan soal si Konceleng mah urang geus pada apal. Kumaha ajen wawasena anu jadi penasaran kuring mah ngeunaan Nyai Garniti eta tah kumaha tindakanana anu geus dilakukeun ka eta jalma teh. Coba cek bejal sabab ieu mah Nyai Garniti kawilang pinunyul ilmuna sarta boga senjata andalan anu disebut pecut Visanaga. Memang bener eta kaayaan urang ayeuna teh siga kitu Mayang oge Ki Bajuri. Nu kahiji mah si Konceleng agina si Santana teh telah hirup keneh. Anu kadua eta beja ngeunaan Nyai Garniti memang bener. Sabab Nyai Garniti kawilang jago wanita anu punjul elmuna. Pecut Visanaga anu memang ampuh. Tapi ari cek kuring mah urang teu kudu bingung mikiran si Konceleng jeung si Garniti. Sabab geus jadi kapastian eta dua jalma anu bakal nyinghareupanana taya deui kajabati si Garang Larang. Jadi hari urang mah teu kudu bingung-bingung ngeunaan si Konceleng jeung Nyai Garniti mah. Pokona mah sakur musuh anu teu bisa diungkulan ku urang geus pasti eta mah bagian si Garang Larang. Jadi urang mah tinggal ukur ngalalajoan we bari jeung ngopi. Bener teh Ki Bajuri? Itu benernya. Benar Popo. Ini karena kemampuan ajen kasakten si Garang Larang. Sanajan bener si Konceleng jeung si Garniti anu punjul bacan urang, tapi kula boga kayakinan eta dua jalma mampu ngungkulan kasakten si Garang Larang. Kumaha ceuk ijaran Nyi Mayang yo? Ari nini kana kaayaan si Garang Larang mah anu nyangking ajen kasakten anu sumberna ti alam gaib mangka bisa dipastikeun sanajan si Konceleng jeung si Garniti punjul elmu nabatan urang sararea jeung Nyai Garniti mah boga sanjata andalan pecut Visanaga eta duanana tetep moal mampu nandingan ajen kasakten si Garang Larang. Ngan anu masih kene acan bisa mastikeun teh ajen kasakten incuna si Konceleng sakaligus murid Hayang Widisakti nya si Santana teh ya. Lamun parang Santana ijen kasakten jeung si Garang Larang kira-kirana saha anu bakal kasorang kitu nya. Eta anu masih tacan bisa kepastian aya kepastian mah pupuhu gitu. Memang hari ngeunaan eta dua bocah mah kuring oge rada acan kagambar ye. Kumaha jadi ngan lamun merhatikeun kana kemampuan atawa kasakten anu ayeuna kacangking ku si Garang Larang komo ayeuna tutas anggeus tapakna. Ayeuna teh si Garang Larang nyangking ilmu tambahan nyata ilmu Aji Halimunan jeung ilmu Wisatri Boja. Jadi ari ku pangrasa mah si Santana incuna si Konceleng moal mampu ngungkulan ajen kasakten si Garang Larang. Ya sowe pikir ku Mayang jeung Ki Bajuri kumaha carana nyinghareupan Aji Halimunan. Jirim si Garang Larang leungit teu katara jirimna rek bisa naon si Santana nyinghareupan lawan anu teu katara jirimna mah. Acan deui ilmu-ilmu nu sejenna nu kacangking ku si Garang Larang. Nu matak
Dumasar kana eta kaayaan kuring mah boga kayakinan tetep sigarang larang anu bakal unggul di mana engke ijen kasaktian langsung. Kangaranan kerja mah seperti Barjaya mah jelas geus sapinuhna mihak atawa ngiblat ka sigarang larang. Tebatak aneh lamun manehna kawilang yakin pisan karena kemampuan ajen kasaktianna sigarang larang anu moal bisa diimbangan atawa diungkulan ku saha bae oge. Sok sanajan ku santana si bocah sakti anu ajen kasaktian geus kungsi dicoba ku dirina. Anu keur ngobrol jadi kaganggu lantaran kaburu datang sigarang larang jeung si Dugul Waru. Barang datang oge sigarang larang mah langsung we mentog nyarekan ka Barjaya. Goblok sia. Aing teu ngarti. Naon maksud mana anu sabenerna kaen sia? Nu aing make jeung dibawa ini sagala rupa. Naon maksudna teh sia Barjaya? Coba mana nu aing ayeuna sia? Hah? Gara-gara mana duaan hari ini jadi alas waringin jadi loba korban sia. Yang katingali ku aing nah mana geus jag-jag deui sia teh headline keur tatu mana teh Barjaya sia. Jadi naon eta maksud mana teh sabenerna Barjaya? Sia goblok sia teh. Lain moroho ulang-ulang kitu sia jurig. Gaplok sia ku aing sia. Di pentog bari dicarekan seperti kitu ku sigarang larang puguh bae Barjaya kaget kerung jeung ngahulang da puguh memang teu rumasa nanaon meureunna. Netep ka sigarang larang saterusna Barjaya harita nyarita bari jeung gempeur. Heula ieu garang. Ieu teh aya naon? Kaget puguh akang teh bet dituduh mawa init Nyai Wulung sagala rupa ieu teh. Jeung nah iraha gitu akang datang ka ditu. Da akang mah teu ka mana-mana. Tah. Coba teu tatu deui. Kumaha ieu teh? Bet jadi bingung kieu ieu. Bingung ka akang lagi teh. Kumaha ieu teh? Sia teh. Montong mungkir sia goblok. Anak buah aing loba anu ngomong ka aing sia. Loba nu ningali yen indung aing dibawa ini ku maneh sia Barjaya. Bebeja rek sakodong tapi kayak kang ngamplang sia teh jurig. Mana aya indung aing Barjaya? Ayo sia sinakan dia. Setelan kekoro cuman itu ditita ku aing teh sia goblok. Indung aing sinakan dia sia. Kekoro cuman sia. Naon sia teh cacingan. Barjaya. Barjaya bekis papias bangetna. Bingung dah memang teu rumasa. Netep ka si Dugul Waru bari terus nyarita minta tulung beureun nanti ditu nama. Aduh, ya teh kumaha ya teh Kang Waru? Dapat jadi kieu ya teh. Ya terus terang di dia eueuh Nyai Wulung. Kuring teu rumasa moal Nyai Wulung ini teu rumasa deui datang ka ditu. Da nanti kamari ieu keneh oge kuring mah teu ka mana-mana. Aslina Kang Waru. Teu ka mana-mana. Komo nyanang tatu di jero mah ya. Teu. Eta kumaha ieu jadi bingung kieu ya. Ai panasaran masuk we pariksa di jero ku Kang Waru. Keur naon kuring make kudu nyumputkeun Nyai Wulung sagala rupa. Da puguh memang teu rumasa kana tuduhan si Garang Larang. Harita Barjaya minta supaya si Dugul Waru mariksa sakabeh kamar bisa majarkeun nya Nyai Wulung disumputkeun ku manehna. Si Dugul Waru netep antep ka Barjaya bari jeung unggut-unggutan. Saterusna si Dugul Waru netep ka si Garang Larang bari nyarita nenangkeun hate si Garang Larang. Oh, keo lagi. Keo lah ieu teh. Orang kudu rada tenang heula yo. Bisi ieu kaayaan teh aya nu ngahajannyieuna. Supaya orang bisa diadu dombakeun. Sabab memang kapikir ayeuna mah ku akang. Keur naon? Barjaya make kudu nyieun masalah anu sega kieu nya mawa Nyai Wulung ka dieu sagala rupa. Jadi kieu yo Barjaya. Di alas waringin loba anggota anu jadi korban. Anu ngalakukeun tindakan teh nyaeta si Garniti jeung 8 urang murida. Malah mimitina mah kieu geuraya Barjaya yo cenah yo. Ku si Dugul Waru dijelaskeun ti mimiti ayana kajadian. Barjaya datang bari rumanggieung nyaritakeun ngeunaan kajadian anu karanapan ku Barjaya anu nyandang tatu di jero
awakna tutas tarung jeung Nyai Garniti. Sajarone ngabandungan guaran caritaan Sidugul Waru keur Barjaya mampuguh we jadi kerung jeung ngahuleng calangap. Barjaya memang teu rumasa init ka Alaswaringin komo tarung jeung Nyai Garniti mah. Sanggeusna ngarasa cukup mereka terangan harita Sidugul Waru mungkas guaran caritaanana. Nah, gitu ari kajadianana teh. Ngan anu jadi teu harti ku akang mah. Lamun nya Barjaya mawa ini teh wulung, nah bet eueuh ka dieu gitu. Barjaya ngabagikeun paneutepna ka Sigarang Larang jeung Sidugul Waru bari terus nyarita. Terus terang ya teh kaget jeung teu bisa kaharti ya teh Kang Waru oge Garang. Ieu tah Ki Bajuri jeung Mayang Sakti jadi saksi dina waktuna kajadian. Aya kuring kaditu. Apana ngari kuring mah aya di dieu keur ngabahas geunaan masalah mimiti aya na anggota paguron gabungan hayang kaluar, hayang ngahijikeun diri jeung pihak musuh. Bener teh Nyi Mayang kitu. Naon anu dilisankeun ku pupuh teu nyalahan. Kula duaan jeung Ki Bajuri bisa jadi saksi. Naon anu dilisankeun ku pupuh Barjaya memang anu sabenerna. Kula oge yakin ieu kayaan teh pastina oge dilakukeun ku jalma anu boga karep hayang ngabebaskeun Wisrawa. Bukti apan ayeuna Wisrawa dibebaskeun ku Nyai Garniti sakumaha anu dijelaskeun tadi ku Kang Waru. Yen kajadian anu langsung di Alaswaringin jelas tur geus pasti dilakukeun ku pihak musuh urang Nyi. Sigarang Larang rada ngahulang oge. Dipikir-pikir kumanehna bener oge eta caritaan teh. Sigarang Larang ngabagikeun paneutepna ka sakur anu aya di dinya bari terus cumarita. Tapi ku aing teu kaharti ya. Aku mah kaya mangkluk anu sarua. Nya maneh Barjaya jadi aya dua sia. Jadi aya nu datang ka aing. Eta teh Barjaya anu mana atuh? Hiji Barjaya we aing mah geus sarok-sok ningalina oge ieu ya kalakeun aya dua. Naon maneh Barjaya? Rea melong ka aing sia. Teu suka aing ngomong anu sabenerna sia ha? Ento bebas akang mah. Rek diomongkeun kumaha bae ge. Ku ieu Garang mah bebas. bebas. Tari cek akang mah kieu ieu. Lamun nilik kana ieu kajadian mah moal-moal akirang gabulung anu geus nyamarkeun panenjo sakabeh jalma anu aya di Alaswaringin. Katinggalina teh jadi diri akang. Sabab lamun anu metakeun ilmu sidanging jiwa teh ku si Wisrawa komo ku si Odek mah anu sasata murid akirang gabulung moal mungkin bisa mangaruhan Nyi Garang. Tujuanna mah jelas nyata nulungan ngabebaskeun anu jadi muridna nyata si Wisrawa. Jadi lebah dia orang mun kurang-kurang nama waspada bisa diadodomakeun ieu teh. Sigarang Larang jeung Sidugul Waru ting haruleng ngaraga meneng. Sigarang Larang anu tadina mah rek ngamuk asor teh jadi terus mikir deui. Memang bener kaharti ayeuna mah ku Sigarang Larang. Keur naon gunana Barjaya make kudu mawa Nyai Wulung kadinya. Ditambah deui ku ayana dua saksi nyata Ki Bajuri jeung Mayang Sakti anu ngabenerkeun kana caritaanana Barjaya. Waktos na wargi geuningan teu karaos tos tetap nyekapan deui. Alah beki rame ya serian si koncelnya beki dia teh. Aduh langkung penasaran abdi ya. Aduh kumaha atuh nya. Sami kitu penasaran wargi. Keun lah urang hanca we sakedik-sakediknya. Naon kanten anu janting kapanasaran dina serian si konceleng insyaallah lah enjing urang guar sakedik-sakedik. Mohon kumaha carios salajengna putus si konceleng tanding titisan siluman di dongeng Sunati Dahlia. Insyaallah enjing urang ngalajengkeun deui. Atuh dinten ieu sim kuring haturkeun nuhun ka sadayana wargi-wargi nu mararanco
Ti Sabang nugi ka Merauke konselingar se-Indonesia atau nuhun saratia teras ngalakukan TikTok, ngalakukan streaming, ngalakukan radio Indonesia Bangsa mangan dikumkeun he dinten ieu nya kanggo sadayana di sadayanakeun lah tadi absen di hiji-hiji nuhun sadayana sim kuring kedah undur pamit aturun kana sadaya paratosana punten tinu samadaya kakirangan kalepatan wilujeng kantun paramios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prungah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Gomceleng Allah hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permi